Si Agus ngomong Agus kernaon ya di dia yuk nunggu naon dia di dia sorangan bae yuk bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kapanggih deui jeung kami rombongan kasidah di channel Uim Koa. Nah ayeuna urang nyangkeun Mang Agus ya nu hayang daftar jadi artis YouTube cina dina channel Uim Koa. Nah ampun Mang Agus ulah nimpung moal mewek. Urang ngacaprak urang sakedeung di dieu nya. Urang Mang Agus ya wis ulah isi data yang jadi artis sama Agus wis coba nah dulur tak orang ngacaprak ya di dia ya bareng Mang Agus Sutrisna Bobo eta manina bobonya mana eta gitu. Si Agus ngomong Agus kernaon ya di dia yuk nunggu naon dia di dia sorangan bae yuk bom gana ya bom Gaza kan dia namun aya next naon teu ku Agus itu ditewak lah bom Israel balik ke Israel berarti Agus is sakti iyalah harus dong. Nah ini dia sosok Mang Agus nih guys. Mang Agus mesti tadi ya di dia yuk di jam sabara aya geus 2 jam di dia aduh tahu nanti dia pantesan biak buah naga sabulah wah asem. Ya baru dak cenah ieu hayang daftar jadi artis ieu, jadi artis YouTube. Ku kami masih ditanggap kena ieu. Sangacannya kami pernah sebagai naon ieu jelema. Jelema eta naon? Di jelema eta jelema salah lah. Jelema marojol dina oh gitu. Yang jadi artis YouTube segala pugu kami lagi tersibuk bayi mata kaburu syuting sibuk muludan kanu ngariung mulud bang nama sibuk ngariung mulud dengan berkat lumayan orang jeung bekal arahkeun getah eta mah teh nyen codet setelah di lamunan kayak lamun kami nangges mulai aktif deh mah karena nyen film kayak diajakan di kontak nang bae kami rombongan kasidah barudak iya barudak kecewa karena kami keur teu nyen film ya bugu klamen teu kaburu bugu apaan ya aya maksa nyen film eta barudak bae meureun sabatur kami mah teu miluan. Udah yang jadi tukang naon di ieu main film na yuk. Ulah cerik. Tuh, geus teu sabar cenah yang asup kana Yusuf Kala. Si mah budak sakti bae mah keur ngacaprak ieu mah. Kayak kapan-kapan orang nyen film deui. Yes, pokoknya nama wassalam imati kami nya ulah poho disangkreb channel Uim Koa ieu nya supaya berkembang karena sangkreb eta gratis gitu. Tolonglah gitu dibantu biar kami semangat gitu nya. Sampura kasadayana ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.